بذي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail kullun nasi juyya'un yaumal qiyamah illal anbiya'a wa ahlihim wa sha'ima rajabin wa sya'bana wa ramadana fa innahum la atsha wa la ju'a lahum. Shadaqallahul azim. Langkung dipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Shalawat miwah salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan orang sadayana nu halaladir peuting ieu jaga di poe kiamat sing kenging syafaat ti Kangjeng Rasul. Al-mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat saumumna kiai nu haladir wengi ieu ku kaula dipika hormat tur dimuliakeun tur diteda doana bil khusus al-mukram Kiai Mukhriji sareng para kiai nu sanesna nu sami haladir urang daroakeun mugia para kiai panjang umur nu barokah. Aparat pejabat pemerintah setempat ku kaula dipika hormat teristimewa para panitia penyelenggara acara nu kudisin kuring dipika hormat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Waktu tos nunjukkeun jam 2 kurang 2 jam. Ieu teh lain wayah ngaji, lain wayah caramah, wayah ngawelit ping-ping ngawel bitis meulit. Tapi hebat amat ieu urang tanpa kaso wayah kuari masih barareun tak berarti ieu urang dieu bareuki ngaji. Alhamdulillah. Di dalam pengajian ieu make judul kaleresan judulna peringatan Isra Mi'raj. Salah satu peristiwa anu mungkinul wujud ketika Allah nyiptakeun para anbiya wal mursalin. Itu nyiptakeun anbiya wal mursalin, nyiptakeun dunia jeung eusina termasuk karena perkara mungkinul wujud lain wajibul wujud. Kejadian Isra Mi'raj bala hadirin sadaya terjadi ka Kangjeng Rasul, henteu terjadi ka Nabi anu sejen, maka untung urang ku Allah dijadikeun umat Kangjeng Nabi. Naon kauntunganna anak kitu kiai dijadikeun umat Kangjeng Nabi? Miliaran keuntungan para hadirin wal hadirat. Ketika jalma di alam mahsyar diantep ku Allah 1000 tahun, jejeritan makhluk Allah teu Islam teu kafir, Gusti geura putus atuh ieu ulah diantep kieu endeu ka surga endeu ka neraka boro-boro ka neraka. Dirinya bae ge geus teu kuat. Masya Allah para hadirin, dimulai dugi Nabi Adam dugi ka Nabiullah Isa teh sanggupeun.
Nah lebah dia cek Gusti Allah, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Cek Allah sanu ngarajaan kuari. Dia bareto diiring-iring jadi kiai, dia bareto diiring-iring jadi pejabat, dia bareto diriung-riung jaloba dunia. Cek Allah waktu di alam dunia kuari cek Allah saha nu ngarajaan. Allah kena nu jawab lillahil wahidil qahar. Hanya Allah nu maha gagah, nu maha hebat. Maka jalma pantes teu meunang sombong. Ilmu, harta, banda, jabatan itu titipan ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tah tidinya cek Gusti Allah Muhammad pintu neraka ku aing ditutup. Gerak teangan bisa ya umat anjeun nyelap. Asruk-asrukan neraka pintunya 7, surga mah 8. Moga-moga urang ka surga kabehan. Nembe Rasulullah tunduk hadirin sujud. Cek Kangjeng Rasul, Gusti abdi nyuhunkeun ka Gusti. Cek Gusti Allah salto Muhammad sok anjeun hayang naon dibere ke ku kami. Tanggah Rasul geura syafaatan atuh ieu umat namina syafaatul uzma. Kafir ge lebah dinya di syafaatan, hartina diputus ku Allah keputusan hukum nu ka neraka kafir ka neraka, umat mukmin nu ahli ibadah langsung ka surga, jalma mukmin nu loba dorakman mampir heula ka neraka. Ngobrol jeung singkoh cek singkoh, hayya kamu orang tanpa kaso, kamu tetangganya kimukhriji, kamu tetangganya kita judin, kamu orang Islam, orang Muslim, tapi kamu masuk neraka. Hanya cek singkoh, koe onam, ke onam ke singkoh ngomong, koe onam masuk neraka karena koe bukan Islam, koe bukan orang Muslim. Wajar-wajar saja kalau koe masuk neraka. Kamu orang Islam, KTP-nya Muslim, tapi kenapa kamu masuk neraka? Oh, itu bisa ngomong, tak urang dia. Curang tanpa kaso, ulah ngomong koh, cabok wae. Tidak bisa coba cabok ini di neraka begini. Bola-bola coba cabok karena kita panas. Oh, bisa ngomong. Nu kumaha ta urang? Waduh, cek singko. Koe onam, maka onam dibeda singko ngomong. Koe onam masuk neraka wajar, di dunia kaya raya, rumah koe tingkat, uang koe banyak, tuh mobil banyak, pabrik koe banyak, di sini di sana pabrik-pabrik koe, pabrik gula, pabrik serimi, pabrik apa yang mewah-mewah punya koe. Kamu orang Islam cuma punya pabrik tempe dan pabrik tahu dan pabrik oncom yang menimbulkan ketombe. Wah, bisa kumaha. Tapi yang punya pabrik sampo masih kene koe kene simpo. Nah kumaha kita bisa ngomong, waduh, koe onam cek singko. Koe mau masuk neraka atau istri koe cantik, rumah koe tingkat, uang koe banyak. Kamu orang Islam di dunia udah miskin, istri kamu monyong, udah ireng, jelek, judes, kesrek deh jadi. Tapi bisa kumaha. Nggak semuanya judes, dari mukhriji ya orang dia. Gitu tak, kumaha orang tah. Tak bisa kumaha. Tah nembe Rasul ngajerit, syafaati li ahlil kabairi min ummati man kadzdzaba biha lam yanalha. Syafaat aing jeung umat-umat aing nu ngalaksanakeun dosa gede. Jalma terpercaya syafaat aing moal menang syafaat aing. Jang jauheun amat jalma ka surga ku amal ibadahna moal syariat. Nah kumaha tuh urang ka surgana? Urang dia usolli salat awak mah di masjid, hate mah di kebon. Aduh, ih cau aing tadi bungkus kulalai be cenah. Udah cuma cengir dan tukang nama. Benar tak? Allahu Akbar, batu salat maghrib. Allahu Akbar.
kabayang hutang kabeh. Inna sholati wa nusuki wa keri wa sarini wa sujuki wa kopi kabeh babayang. Ndak kumaha. Mantak syariat lamun lain syafaat Rasul atuh jang jauheun kasur. Geus urang mah kieu ye mun hayang ka surga teh geus kieu rajaban, muludan, tetangga menang musibah toong. Kitu bae geus pengajian hadir, salat laksanakeun atuh beres. Cager tah atuh endah. Jeung tetangga alakur ulah goreng-goreng sangka. Sing bararagu sangka ieu urang ieu kabehan loba teh nunjuk ka batur ka gorengan awak sorangan teh ditunjuk. Itu celeh batur be batur. Coba ka curug bentikeun ka awak kunaon. Wah, dia ulah doang bayawa. Salat teu beuki dia, pagawean dia anu pagajaba kos kitu atuh. Sakali-kali. Ndak urus ada goreng batur basudon bae. Nah, iyalah urang. Begitu di bener Rasul asul kasrupa ka neraka teh. Disinggap-singgapkeun barang di dalam bener budak tanpa kasa doang. Biasa naon ya? Yang sananya. Si cek Rasulullah, ai dia orang mana? Ulah urang tanpa kasa. Ih, kumaha dina di neraka. Ulah lo mau ngomong Rasul teu kawawa teu rasa paatan. Ai urang ka mana panghandapna. RT belebih membes. Naudzubillahi min. Naudzubillahi min. Allah moal aya kerajaan moal. Amin. Gegeraan Rasul teu kawawa. Sapaatan ai dia Islam lain atau Islam. Sok salat Idul Fitri doang lo hari puasa tanggal hiji tanggal 28. Lanjut dia sok rajaban sok muludan asok nyumbang 10.000 nyokot berkat 10. La ilaha illallah. Aya di dieu kitu. Teh alabatan garong tan. Laku dibedil teh jelema kitu. Asok dia baca shalawat cek Rasulullah aya petir doang. Burijat Allah masalah Nabi Muhammad jadi begitulah. Iyalah urang. Maka rajaban ternyata hadirin. Nah, salah satu rajaban mauludan nyambungkeun urang teh jalma kotor jeung jalma bersih. Saha jalma kotor? Urang. Ai jalma bersih Rasul. Tan bersih-bersihna jalma sakolong dunia tukang jeung Rasul mah. Zahiriyah bersih, jasad bersih, hati makomo deui atuh. Masya Allah Kangjeng Rasul mun dicaritakeun dedegan wajah, dedegan badana. Nah kita berjanji, nah kita debat, nah kita nusain jelema dicaritakeun, ye jasad Rasul teh kieu. Moal bisa molong, moal bisa sare, moal bisa nyatu jarak 3 bulan. Kunaon takjub saking indahnya jasad Rasul. Mani ceritakeun kita berjanji. Kulit Rasul mah cenah ge kuning langsat kaberem-bereman. Teh cara kulit orang tanpa kasok kuning bangsat kagenek-genekan. Dikerok ngebul alabatan batu. Benar. Masya Allah. Anfiul anfi mimiul fami nuniul hajib. Anfiul anfi eta pangabung Rasul aiku bangir teu. Teh cara irung urang tanpa kaso doang hulu balukan kati jago keboknya. Masya Allah cangkem Rasul bagaikan huruf mim. Aduh meni indahnya. Makanya berjanji teh nama apa? Man ra'a wajha kaya sad ya karimal wa hauduka safil mubarrad wirduna. Pan gitu man ro'a wajha kaya saat bahagia jalma nu ningali pameunteun Rasul
hayang panggih jeung Rasul. Ya calalakeun ngomong nama. Ngomong mah hayang panggih jeung Rasul, maca sholawat ngedul ka masjid teu beuki, pangajian teu daek. Menang hayang doang. Kumaha kitu Rasul? Rasul mah tilok eureun berjamaah. Ai urang mah loba sering teuing ninggalkeun salat berjamaah. Dina Kifatul Adqiyah mah leuwih hese kita judin baca dina bab berjamaah. Dina kitab Kifatul Adqiyah tengahna tempok. Ciri ilmu teu manfaat sok daek tinggalkeun salat berjamaah. Sakit tinggal Imam Zainuddin awal. Akidna Imam Zainuddin Sani. Imam Zainuddin Malibar boga bapak kolot Zainuddin ngaranna. Mantak ngomong ngaranna Zainuddin bapak kolotna ulama gede. Nu ngaran Kifatul Adqiyah. Boga incu Zainuddin Al-Malibar. Nu ngaran Fathul Muin. Anu ku urang dibaca bade rieu teh huluna mata disebut Fathul Mubeng. Wah iyalah hadirin wal hadirat. Pan Rasul mah atuh teu eureun dugi ka maot berjamaah teh. Salat subuh Rasul teu berjamaah jeung sahabat nu ngimamat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Rasul teh Isra Mi'raj, Isra di masjid ke masjid. Eta teh ciri umat Islam teh kita memperhatikan masjidna hayang ka Mekah. Jawab. Masjidil Haram teh indungna masjid sealam dunia Masjidil Haram. La tasuddur rihala illa fi thalathati masajida Masjidil Haram wa masjidi wa Masjidil Aqsa. Cek Rasul anjeun ulah paburu-buru nguber ka masjid, Masjid Cigandik, Masjid Tampak Kasok, jeung Masjid Banten sarua bae pangkatna. Masjid ieu jeung Masjid Istiqlal sarua bae pangkatna. Ketika sholat sunah 2 rakaat bae pahalana. Tapi cek Rasulullah illa fi thalathati masajida terkecuali anjeun paburu-buru hayang ka masjid nu tilu hiji Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram sarua jeung 100.000 rakaat. Boh panira. Ka Mekah di ditu 40 poe kita judin. Salat di Masjidil Haram sawaktu dhuhur 4 rakaat. Berarti dilawan 400.000 rakaat. Lamun sampai seperti ayat 17 rakaat berarti 1.700.000 rakaat kali sebulan 900 juta balik ke Indonesia atau kudu sholat jangan pakai itu gitu. Juri dia hakekok kali dan gitu. Pandiat sholat lo pakai cari menyesakan gitu. Sholatnya sasagah lah. Hayang ka Masjidil Haram eta Masjidil Haram teh indungna masjid dengekeun ya urang ibaratna kieu nek ibaratkeun kula supaya keur kaharti ieu ngobrol jeung kudu make contoh ubal lalu otakna mata kai masarahut teh banget bapak-bapak ieu bener urang mah sampe belekan nalek kitab di murid kieu bae bagus kita gehes di pengajian bagus. Ingat umut-umutan dan hati molor beres nanti masa gitu kan. Mantap mun pengajian ke masjid, boga kulub dangder, bawa kulub dangder. Boga cenah cai teh, bawa cai teh. Boga cenah hatina naon ngara gegetuk, bawa gegetuk. Kula mah teu bawa kopi, teu boga cai teh, teu boga gegetuk. Boga naon batuk, bawa batuk ku dia ke masjid. Oh, suban batur teu rundutan ngan batuk dia. Ngaranjung di ngaranjung deui. Ya. Terus sabar aja Kimuriji iya Kimuriji lain ngondang aing merkosa ya atau nanti di kerajaan Pancabulan setengah karang ngondang gula cina kayak ayo acaranya kaditunya kemana ka Simulagung terus atau kula cina tanggal lembut maju hiji gimana cina kadinya iya deh bicara kenuk ya ngan geus kudrat irodat Allah pada kudu datang ka dieu kula alhamdulillah salamet datang ka dieu moga-moga silaturahmi kula ditampi ku urang dia diterima tani teh ya
bisi kula jaga di akhirat endek ka neraka wasilah silaturahmi jeung urang dieu kula jadi ka surga amin hayang kabawa kula ieu ka surga ku sababiah orang tanpa kasor amin tapi sabalikna lamun urang dieu ka neraka jojong bae ulah memoal kula terus kita aduh Gusti Nu Agung masyaallah pala hati eta Masjidil Haram ini masjid kieu contohna kita judin kita tonton aja ya kita judin kebetulan kula pasaran di Karawang ya baju omai ya muridnya mah baru terkedu parasi panggilna cek kula ya lah baju man wau kula masyaallah pala hati sadaya eta Masjidil Haram indungna masjid lamun urang bogoh kahiji rangdana boga anak kedua boga anak tilu ulah sok ngadeketan indungna deketan anakna cecer belikin permen belikin kerupuk bere duit tiap isu terus kayak ngomong cek indungna neng ai neng cenah ya sok menang duit tadi bere kerupuk di bere sukro di saha di kakemod macena eta kakemod batur kan neng batur oh di barang bapak paeh teh batur cenah ka neng masyaallah eta lamar duit kita teh ge melikeun calana melikeun baju leutik kana anakna kumaha cek indungna eta mah cenah bage kadaria atuh ge daekeun tuh geus lamun bogoh ka indungna deketan anakna mun hayang ka Masjidil Haram dipanggil bogoh ka ditu atuh deketan masjid dieu jaya anakna Masjidil Haram ai bogoh ka indungna ka anakna sengit bogoh ka indungna anak lasoleh ka dinya sayo mana cek anakna ih ma aya jurik tuh datang bogoh ka indungna ka anakna galak bogoh ka Masjidil Haram ayang kan itu ai ka masjid dia tilok naik deket hei tanpa kasok haram jadah doang karti kurang mata ke ibu titah kata salaki pak geskol kudu gablek pol bukan pikir rehmon berjamaah kamas nakira gitu kakak pikir nakira eta ibadah ndak engke ibadah dagikeun setiap kolot moal ngalaman ngora deui moal lamun ngora belum tentu kolot lamun kolot ngalaman ngora heuh nu ngora ge belum tentu kolot ai nu kolot teu ka mana bodar ujung-ujungna ka hati tanda nges kolot ndak kikian kene ndak iraha deui nah malah tetangga rajaban iya jing iya kimuriji kumai rajaban raja gini nih atau salender bukan ratakan mata diratakan penting budak iya batu nongtot emak rata ku salender kenceng amat ki Jamal kuwa yang nyatu ini itu dahar jadi gerahan kan bisa ketinggalan gula karunya kodang dia tetangga dia ngarokok, ada sebatang, dua batang. Gitu kan kiai langsung baik, anu ngaos, kamayangan. Masya Allah. Terus, Kanjeng Rasul salama hirup di alam dunia mengalami bedah operasi ku malak Jibril 5 kali bedah. Wasatu sadril Mustafa wa huwa fi dari Bani Sa'din bi ghairi madiyati. Kasakkihi wa huwa ibnu asrin thumma fi lailati mi'rajin wa indal bi'tsati cek sakaul 4 kali cek sakaul 5 hiji Rasul dioperasi dadana ku malak Jibril waktu umur 2 tahun 2 Rasul dioperasi dadana ku malak Jibril waktu umur 10 tahun rek sampurna balik can nyampe ke balik sebab dina kita Fawaidul Makiyah lamun nasapinah mah eta balik teh umur 15 tahun
lamun nak kitab Fawaidul Makiyah 12 tahun geus sampai balik. Tak 2 kali Rasul dioperasi dadana. 3 Rasul dioperasi ketika sampurna balik supaya beda tampil jeung pemuda pembenes itu. Nuka 4 Rasul dioperasi dadana ketika Rasul rek diutus ku Allah jadi utusan Allah karena Rasul rek nampak tugas begitu berat nyatana tugas risalah nyandak amanah di Allah nyandak kitab suci Al-Quran maka Rasul dioperasi dadana waktu terakhir wa fi lailati mi'raj ketika Rasul ndek di Isra jeung di Mi'rajkeun ku Allah dikeluarkan tidak dadakan ke Rasul bermacam-macam penyakit nusok nempel di manusia model urang sakumaha kitab Tambiul Ghafilin menceritakan ayat 9 penyakit wala hadirin wal hadirat urang aya zahir malamun keur gering teh langsung ka dokter kita judinnya riat hulu waduh meme ka dokter lihat hulu nu luhur nginum paramek riat hulu nu handap mek kerzahiriyah masuk angin ke dokter encok ke dokter kencing manis baru-baru ke dokter ngising baik ke dokter klemen jibo iki ji dokter ngising saos menurut aik itu cek dokter klemen ji ini di je saos ngising saos ngising baik gitu wong liki mah jawab paket sudah banget hebat ya wong liki. Kula mah jipan ieu paling bisa mriki mriku atau merokok kula kada itu. Terus iya sih pasti wong enak tuh mangan tinggal mangan je, ngombe tinggal ngombe je. Molor ya. Oke bae lah kasih larang. Terus nah awas ya bapak-bapak ibu-ibu dioperasi dadana urang mah zahir masuk di bersihan waduh padahal zahir mana diembat ku cacing di dahar dilebok digencet ku tanah diembat ku cacing di damdanan pohara ku urang ketika gering jasad urang Masya Allah tapi hati gering hati ingat penyakit hati bener rumpuk nawa hiji hasud 2 suudon 3 ujub 4 ria 5 takabur tuh 6 bukhel 7 kaslan 8 poho salapan aing teh inget itu kumaha poho mah mantuan henteu eta teh penyakit hati nara rumpuk nawa aib zahir mah langsung bae ka dokter ya urang dia urang mah ngaranna tanpa kaso itu lah kapan berobat kaso kurang berobat kaso kecelakaan oh itu kecelakaan assalamualaikum assalamualaikum ibu orang mana bu tanpa kaso dokter kenapa emang ibu atau ini dokter udah 3 poin enggak ngarenah badan ini oh emang coba emang ibu kan tadinya kenapa atuh nggak kumaha aja tuh biasa-biasa aja cina terus sekarang gimana tuh ini dok sekarang cina badan gila lulus aja kamari bagi cina ngising tur nilep astagfirullah aku burung tur ngising tadi nilep aku nangtung burung ngising aneh malum lah orang dia ya cuma mau campur pak. Ya terus ibu sekarang beraknya gimana? Atau jongkok dok, naik berak mah. Maksudnya gimana itu kotorannya? Cora matai nak, oh, kotoran aku mana? Atau biasa aja nanti kamar gitu itu ngeluarin mokla. Oh, cek dokter apa mokla bu? Atau tak detik tidak bareng cina. Ngeluarin mokla. Ngeluarin darah. Iya. Sekarang juga tuh begitu aja. Terus ini lidah gimana? Atau iya kemarin juga cina makan garam asin dok. Makan itu juga gula cina araramis, makan cabai gelada, makan teh cili pahit. Atau juga mencager tamarodia.
iya dohir mah langsung kan. Tapi ketika batin bapak-bapak ibu-ibu masya Allah, nah iya penyakit dohir mah kurang diubaran, tapi penyakit hati masya Allah dulur hadirin sadayana hiji penyakit hati mah hasud. Iya hasud pohara teu kiai teu pejabat teu rakyat teu nu beunghar teu nu miskin, penyakit hati. Makana kula pernah zarah ka Cikadueun eta balik ti Cikadueun kula kita judin manggih aki-aki ngobrol jeung tangkal kadu. Lagi kan dia cerita ai barang ngobrol di jeung tangkal kadu kula eureunna motor ngarenteg kula nate ih pan eta aki-aki ngobrol jeung tangkal kadu bareng-bareng imah aki-aki edan jeung kula nah hate kula ngomong kitu jangan ngobrol jeung tangkal kadu langsung malik nunjuk kula dia nu edan atau kula ngaranjuk masya Allah lain sembarangan di jelema nyaho kana hate jelema aja begitu ngobrol tek tah ngabahas aya kalimat runtah teh horeng singkatan aya runtah zahir aya runtah batin karena ningali runtah zahir be urang kuari geus saregsek jangan aqua jangan jeruk jangan ipata layah di harapan urang keur ningali runtah zahir sing horeng hate ge kabogaan runtah nah diteuneun ku Allah nafsu ammaratin bisu ngan jadikeun ku urang supaya jadi nafsul mardiyah nafsul mutmainnah kumaha kitu eta runtah cek manehna runtah eta singkatan arna ria sanu teh ria jelema jaka bege ria aya nyumbang masjid hayang diomongkeun nah teh ria berikut Haji Jamaluddin ya nu ngomong ceramah ngebadeg ria na kula apa teh ria urang ria melulu cirina ria mun salat maka samping atas Haji Tajudin biasa lae cet tapi jajal merek sampingna capna embes weh kata gula kila belah mana cenah merekna ieu lebih sini lah apa teh ria nawak urang masya Allah pala hadirin ieu lebah dia ya ria penyakit hat Rabbana karim awah tilak diobaran ku urang ujub ya, ibu-ibu ayah pada ngaji beli emas dengan setengah meter gula salaman kakak benda yang kadele aku udah cenah mah salaturnya katanya yang kadele nu saurang beli emas kongkorong 70 gram beheungna geus kieu bae cenah teh mah geus 3 poe hareudang menu aya namun ria eta urang hei ria anda ulah cuma cengir masih toh teh masih toh di dia teh ijah teh anak segala si mimin si kokom ge teh icot aya komplit amat timur iki orang dia ya kajuhra ya kajuhra kajasrip kakemod segala kajasir aya kayah ya segala aya ka Udin kata Udin ka di mana aya we eta beneran deh ya sumpah deh menyanting demi Allah we kula di pondok dicarigin kita julin boga babaturan ngaran Udin 8 Udin sengkleh Udin cendol Udin hidung Udin pendek Udin listrik Udin kopi Udin nanti gidenya aku loba ki muriji Udin mau 8 bukan saya Udin dengdek atau jengjain Udin saya Udin ya cobain Udin baik dah aja Udin deh Jamaluddin entah yang Jamaluddin mau apa yang Udin ini karena nggak ada sana ini pikiran bener-bener ulah
Geura poe murid jeung ngomong Udin. Mangga cenah Udin teh dah. Moal mah datang aja. Terus ya. Bala teu sadayana. Ya Allah Rabbana Karim. Kurang mah ria bae. Termasuk kula di zaman Udin ria kula rumasa kula mah. Kula mah rumasa ria kula mah. Masyaallah, moga-moga urang kula diampura dosa riami. Ujub. Naon ujub? Ujub eta agul ku ibadah sorangan. Iblis diusir ku Allah di dunia di surga gara-gara ujub. Sabab naon? Nu si surga meme malaikat 80.000 tahun iblis ibadah ke Allah. Allah ciptakan malaikat. Masya Allah cek iblis aing leuwih gagah tibatan malaikat. Mana buktina? Malaikat can gagah. Aing bisa ke langit, bisa ke bumi, bisa dalam iya, bisa dalam lauh mahfuz, bisa dalam surga, bisa dalam neraka. Cek iblis. Jadi ibadah aing bisa ngelehkeun ibadah para malaikat. Ya jabul mar'i binafsi. Jelema rasa aing gagah ibadah. Nah kemana dia? Nak mondok kemana? Anu kiano. Nak naon? Dia mondok ke becus naon ngaji di dinya. Teu beres sahatena kiai. Boga santri jeung teu patuh ti Allah. Iya teh. Nu gati. Bener teh. Hei. Jabul mar'i binafsi. Ulah agul ku ibadah serangan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika panggil jeung nu kolot ti anjeunna, masya Allah mang mamang mah pohara amat atuh ieu umur geus kolot ibadah teh kuat pohara kula mangora keneh loba masjid ibadah can bisa mamang mah kuat pohara tuh husnudon panggih jeung budak leutik. Masya Allah cek aceh ngebersih keneh can aya dosaan mamang mah pohara ieu kagok amat ieu hiru tangguh paeh henteu keur leutik jauh dosa panggih jeung jalma bodoh kumaha ngomongna. Masya Allah ceng aceng mah jalma bodoh kakak mah leleutikeun ngarti kana hukum aceng mah moal ditanya ja bodoh ieu sakali ditanyana abah mah 2 kali eueuh keterangan falimun bil ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubatil watan. Jelma pinter kabali ngerteu ngamal kana elmuna disiksa meme jalma nu nyembah kana tapekong eueuh nu bodoh mah kos kitu jaga jeung nu pinter. Makana jalma nu pinter lain nu hebat fathul mu'ina lain nu gagah alatna lain nu gagah ihyana lain nu hebat tauhidna lain nu gagah jamul jawamena lain nu gagah kitab tafsirna lain nu gagah hadisna. Jalma pinter ialah jalma nu bisa nahan hawa nafsuna kama qala syai'illah fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsihi. Mana tu ilmuna? Ilmu tinggal ilmu, sagudang tinggal sagudang. Mana ilmuna? Aitamah nu makruh dipajuh, nu haram digaras, ibadah tebeki ka tetangga suudzon mereka batur. Fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsihi. Mana ilmuna? Ilmu tinggal ilmu. Jadi hijab ka urang. Halang ka urang. Baca nu bodoh, untung aing bodoh. Ieu deui bodoh deui. Nu bodoh mah moal ti murid disiksa mah paling dia asukeun dreum. Dipati dia bener, diduruk ti dinya. Kata moga-moga urang mau diampura dosanya. Kata kula sok ngalamun bae kieu lah ceng. Oh nya. Aing mah leleutikan nyaho kana hukum. Amun teu dilaksanakeun minal kabair. Nu bodoh mah minas sagha'ir. Kita judi mana tapi orang nyaho aduh baik dia kicak-kicak dari udah Masya Allah Gusti moga-moga dia pada dosanya amin mantap nu bodoh kudu syukur aya nu urang gara-gara nu pinter bisa wudu bisa sholat nyawa Gusti Allah gara-gara nu pinter kudu syukur aya nu bodoh
teu nganggur teh hirup bener magahan beres magahan ngerokok dibere Pak mun anu mere mun eueuh ngelel deh kiai tah ye palhadirin ujung nu katilu takabur tak naik run tak kelan run tak ernaria una ujung enak nipak munafik iya aya nawak urang deuleu kumaha kitu munafik mah potongan blangkon aya di hareup rapi aya diburi jendol dua di harapan kiai mah mohon Pak mohon insyaallah aduh ngene kumaha Abah be aya diburi mereupan kiai dege-dege teh dege-dege eta nu kitu blangkon pas eta hareup bagus buri jendol dia hareup masuk gitu takna takabur dan enak nih Pak runtah takna takabur kumaha takabur sombong boga mobil anyar motor batur halangan motor saja aja dibalik lagi jauh hulu-hulu naku kalau batur hulu kotok tuh saya takabur eta takab iblis diusir ke Allah di mana di surga kadun dua dosana hiji ujub dua takabur aba wastakbara wa kana minal kafirin gede rasa aing pokona edeg leumpang ge kieu pot kasabetan kebon cabe batur enak leumpang tapi leumpang nawar kangkung padangan kangkung keur diuk jeung salandra kuat ku cokor sebenarnya duit kangkung jeung hiji bangsa kuat ku cokor pusing daripada kangkung disetap atur 10 ribuan dia jadi pedagang kangkung aku keheul terus runtah takna takab hakna hasud iya eta banyak kita bu nanda hasud teu kaot batur mangikan imatan laju bae mual hatena hatana kebeli termos teh nu ngagola pakai pedot-pedotan aya ieu nu kitu mang murid aya nang disekep cerai ngaku dibedihan saurang-saurang entak ceng aya baturan maju doakeun ya kumaha kuari usahanya puguh aing kumaha alhamdulillah cenah usaha luhur aing kuari mah horeeng tukang naik pucuk kalapa eta usaha panggur biak usaha ka pucuk-pucuk na kabeh ih sia malam jada dewa syukuran lah Gusti Allah betul nah ya kuring di Jakarta nya oh bukan maju kemana ya alhamdulillah cenah yang boga anak buah opat ada yang naon cilok ini boga teh bukan anak buah opat asal aja cilok ka bos sama gata bener tak babe bos cilok nuhun Gusti tetangga abdi Masya Allah kuarika diberi jaya moga-moga enak dibarikan rezekina minimal abdi bisa nginjem ke maneh minta tulung ke maneh kudu syukur karena nikmat kan nikmat batur nikmat nu ku Gusti Allah dibikeun ka batur urang ngilu atoh iirah ge bakal dikembalikeun ku Allah kanikmatan doang batur urang teh ka urang asal hatena bersih ayo nu gati ge ngabersihkeun hate kokotor lamun Rasul dioperasi urang kuari operasi hati urang kudu aku rejeng tetangga aku rejeng baraya aku rejeng duduluran benar atau nak lamun duri ributan mending akur ki hade bener tuh ya eta dia cuma rokok punten teh gas memawa cenah bener akur mah cocok nu saurang deui hai dia mau rokok poe ngorokona doang jeung gas mah henteu jadi nu saurang dia aing mah cenah rokok teh mawa gas teh mawa ngan mawa pakenyot doang atuh biwir teh korak dia orang waduh rojale eta kena rokok jarang beli padahal tadi akur bener tak tapi lamun teu akur coba kumaha bener tak
Ini orang. Nggak orang jadi mau koreknya doa cekres kayak gini. Nggak orang sekian, aduh, aing korek kebau kemari. Pan mau bisa nyambung ya tak? Rokok ayah gas awan aku mah. Nang kuda dari kena batukan. Ayah gas awan rokok atau madarat. Mak dah kita duduk samak kita. Awas korek, awas gas, awas rokok, panggilnya tuang ngegel curug. Ayo dia boga rokok, awain, gas, usah ruang, mau nondok dia pakai nyoteng. Nung gitu karena asbak lelempangan, iya modal lu karena dia. Asbak lelempangan. Hari. Ngenana orang kira dia kebarengan seserian orang ndek seserian mah kerobaan daripada sorangan. Ayah pada hubungan apa nak? Sehari nama kerobaan daripada dia sehari sorangan di kamar. Isukan dibawakan tampar ya ke bapak dia. Aduh, wayang anak kula cenah balang bageun. Lantak apa tinggal seserian sorangan bae. Aya teh urang seserian kiloban bunga ieu mah. Jeung seureun kelakuan sorangan. Lain yang sergeun batu, bener tak? Nah, terus nak sari mah dihayat, ulah terserangan ulah. Bisa yang balik dia ke kita di mata listrik. Dolor, teh orang terbunga, sebab iblis tereleh. Geuning eleh ketika aya hiji jalma riungan malah diri sadayana. Memuliakan Rasulullah, dibaca Quran, dibaca zikir, dibaca tahlil, dibaca salawat, iblis tidak bisa naik. Tong-tong teh iblis, rong, kerumpul atas setan, kutilanak, diriwa, tinggal gorong-gorong daratan. Dak mulai cenah babeh nongtrong ieu. Ainan beh, ulah anak kita aing bisa ke langit ya. Coba dalam kadang itu, sekeritu mati. Poek ditoto malaikat. Waduh, aya naon. Teu ka ditu. Ente datang mahoni. Ieu beta iblis. Aya cahaya jeung petasan. Di mana? Di lembur tampak asa. Asana ieu doang yang banyak itu. Cek iblis. Bo, cek setan. Barai ke setan, kumaya, waduh bahaya bener. Numatak orang iya teu bisa ka langit ye babeh. Horek aya nu kumpulan. Di mana di tampak kasor? Keur naon? Keur ngagungkeun Muhammad. Keur ngayakeun pengajian. Leuletikan ge. Keur ngadengekeun hukum-hukum Allah, leuletikan ge. Keur silaturahmi jeung pada dulur sagawana. Masya Allah, rahmat Allah diturunkan, dikunci wah iblis teu bisa ka langit. Tuh geus eta rajaban muludan nyekor iblis teu bisa ka langit. Kumaha cenah jak ulama di dinya ngaroko doang muput iblis. Lumayan puput ke dia terus pokoknya. Terus kita ngerokok mah, aku lagi ngerokok. Justru jangan lamun nusuk ngerokok mah, nusuk ngerokok penyakitnya paru-paru, nutilok ngerokok mah rupa-rupa. Hidup lu ngerokok, aku cek sadia modar lah. Justru jangan ya, lamun laki ngerokok, ciri laki wanian, ciri laki wani. Hiji wani menta, dua atau wani ngahutang, nu katilu wani nyokot rokok itu ha ibu nu karari aja, atau nyokot beak rokok-rokoknya. Nah, guys picenan iruntah urangnya, ibu-ibu, guys kasalaki kudu bager, ka anak kudu bager, ulah ngadoakeun teh para rubuh, sing alakur sing balaker, ngeunang kira orang alakur diu para urang, kitunya ngarokok babarengan, masya Allah silaturah berkah rajaban, amin ya rabbal. Kumaya karti kula ngomong picenan penyakit zahir picen batin berkah Isra moga-moga orang kalau diampura dosa tetap iman Islam panjangkan umur anu barokah amin ya rabbal
Kaharti ya kula ngomong. Cek guru kula kitu ji lamun ceramah tanya heula nu hadirna bapak-bapak ibu-ibu kaharti can kaharti atuh ngeusan. Sabab tujuanna ge kaharti. Kumaha bapak-bapak ibu-ibu kaharti can? Ih. Cek guru kula kieu deui. Ji tanya deui cenah nu hadirna menjawabna kitu. Bapak-bapak ibu-ibu kumaha kaharti can? Encan. Mending eudeun capek-capek. Kita tadi aing ngomong teu kaharti keneh bae aneh. Ku belet atau otak sakit baik guys jam 1 kurang saparapat butuh istirahat waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asya perlu istirahat sakit untuk kapiatur laras hidayah tabat Allah lepat bah kabadoan kuring Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma wa la taj'al fina syaqiyya wa la mahruma Allahumma hdina wahdi ahla hadhil qaryah bijahi khairil bariyah wa bihaqqi ihdinas siratal mustaqim Allahumma ij'al baldatana hadha Indonesia baldatan aminatan mutmainnah ghaniyatan mardiyatan indaka birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal riba wal zina wal zalazila wal mihan wal amrad min baladina hadha khassah wa min sa'iri biladil muslimin ammah ya rabbal alamin Allahumma ij'alna min ahli la ilaha illallah wa ahyina bi la ilaha illallah wa tawaffana ma'a la ilaha illallah wa adkhilna al-jannata ma'a man qala la ilaha illallah wa ahsurna ghadan fi zumrati man qala la ilaha illallah ya ahla la ilaha illallah iftah alaina wa ala ahli hadhihi al-qaryah futuhal arifin bihaqqi la ilaha illallah Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hassil maqasidana waghfir lana dhunubana rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar salli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.